dicabut ku malaikat kang turang teh sakara nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lemur ngajugjug ka alam kubur menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju keung mah geura dulu menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju rek naon anu dibawa duit loba sawak lega menang ngumpul-ngumpul teh bela anak supasea menang tisuk-sruk tidung-dung besok dipake adigung kana sholat mabok linglung waktu zakat nage ibadah kateler-teler nepi kanyang kulu ngaler di tengah imah ngagolet ngajolopong diruban diriung ditarunggung diriung ditarungguan Paji Nurdin lagadar datang pasar istighfar wa nya age batin mangis gambar campur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu ngundung-ngundung pakaian duit satatu ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup paingan Rasul ngelingan dunya mah pangubaraan abad kamalinaan tong goyang teu nyubadanan ieu dugening geus jang pararup padung rapu lemah poek rupak jeung atuh genah ngarumas nu ngelisu sadosa kanu rek maturan geusan cicing babarengan ngarayeuh wa mana sobat mana dulur geuning balalika lembung teu maturan dikubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nu rek ngadeki geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nya pasarit sukandi teu getos sadia aman ngan amal nu jadi bakal hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugulu ngecep budi ayeuna geuning kaduh
naon keur panjing laras sediati cerik nyata perih nahan kuci mata getih harta mah geuning tenoli kurang nu nganasehan geus ulah reksa sama teguna geus kaliwat tong hantem hanjakalan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutara parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jawa sugan ngajadi ka maslahatan nguping ieu pepeling mugisi jadi